Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung cipayun hayu urang panjatkeun puji niwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Salawat niwah salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, jeung umatna. Supados teu nyatungkolong kana waktos acara urang lanjutkeun. Nyaeta debat anu temana kana di dunia pendidikan. Waktu sinareng tempat disumanggikeun kana kadua kelompok bade ngaperkenalkeun masing-masing anggotana. Dimimiti tina kelompok sapuk. Nepangkeun wastapun Rehem Budiman 16 ti kelompok sapuk. Nepangkeun wastapun Muhammad Fatan absen 14 tina kelompok sapuk. Nepangkeun wastapun Akila absen 6 ti kelompok sapuk. Nepangkeun wastapun Ayan Alamsyah absen 25 di kelompok sapuk. Mangga dilanjut kana tim ngawada. Nepangkeun wastapun Lutfi absen 15 di kelompok ngawada. Nepangkeun wastapun Najwa Aulia absen 18 di kelompok ngawada. Nepangkeun wastapun Salaisya absen 28 ti kelompok ngawada. Nepangkeun wastapun Ataya Damara absen 7 di kelompok ngawada. Nepangkeun wastapun Rifki absen 2 genep di kelompok ngawada. Abdi bari ngabacakeun aturan-aturan debat. Kahiji, aya 2 sesi dina debat. Sesi kahiji nyaeta kadua tim salaku sapuk jeung ngawada dipasihan waktos 5 menit bari ngabacakeun pendapat masing-masing. Tim lawan ulah ngainterupsi tim anu ngabacakeun pendapatna. Sesi kedua, debat terbuka. Dipasihan waktu 15 menit karena kedua tim keur debat. Tim lawan boleh ngainterupsi. Aturan kedua nyaeta kedua tim wajib ngagunakeun bahasa Sunda anu meureuna jeung henteu boleh nyerang ya. Nyerang secara personal. Kata ganda. Dina debat dinten ieu, topik anu didiskusikeun nyaeta sistem zonasi kana sakola negeri. Sistem zonasi kana sakola negeri ngakibatkeun kontroversi di lingkungan masyarakat. Aya anu diuntungkeun jeung aya anu dirugikeun. Nah, abdi salaku panunggu catur bade buka debatna. Sesi kahiji. Dina sesi kahiji kadua tim dipasihan waktos nyaeta 5 menit keur ngajelaskeun pendapat kana sistem zonasi di sakola negeri. Mangga abdi pasihan waktosna ka tim sapuk kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Hatur nuhun panunggu catur. Jadi zonasi nyaeta sistem setelan proses penerimaan murid anyar gumantung wilayahna imahna masing-masing. Nah, zonasi dilewatkeun di tahun 2017. Zonasi diatur oge dina Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Menteri Kemendikbud Muhadjir Effendi nyarios kalau kalayan ayana zonasi pamarentah hayang ngelakukan pamerataan sakola. Nah, pamerataan teh ngan layanan pendidikannya tapi kualitasnya oge. Kemendikbud oge bade ngilangkeun sebutan-sebutan sekolah favorit. Nah, Federasi Serikat Guru Indonesia oge setuju ayana zonasi. Nah, tiasa soalna si zonasi ieu tiasa ngameretakeun akses pendidikan jeung ngabere kasempatan murid anu sakolana deket jeung imahna tiasa sakolah di ditu. Hatur nuhun. Hatur nuhun kana pendapatna. Mangga kumaha cek tim ngawada. Hatur nuhun panunggu catur. Jadi abdi sareng kelompok abdi sadayana numutkeun ari sistem zonasi teh teu kacida diperlukeun ayeuna sabab karena beberapa hal nu kahiji lingkungan sakola jeung lingkungan sakitar sakola anu
henteu bener jeung loba kanakalan remaja. Nu kadua kualitas guru anu kirang. Anu katilu kirangna perencanaan anu matang tina pamarintah karena sistem zonasi ieu pendidikan di Indonesia teh teu butuh sistem pemerataan pendidikan dumasar kana jarak imah ka sakolana sabab itu teh teu adil tetapi fasilitas jeung kualitas guruna oge teu ngarata jadi susah ngeratain pendidikannya kalau fasilitas jeung guruna oge terata ieu teh malah nurunkeun semangat persaingan tina sakola negeri. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun kana kadua tim geus ngajelaskeun pendapat di sesi kahiji. Urang sadaya asup kana sesi kadua. Dina sesi kadua tim dipasihan waktu 15 menit dina debat terbuka. Kadua tim dibolehkeun ngaajukeun pertanyaan ka tim lawan jeung kadua tim diperbolehkeun ngainterupsi tim lawan mun ngarasa teu sependapat. Mangga debat terbuka dimulai. Hatur nuhun. Tadi Anjen nyarioskeun bahwa Indonesia bakal ngaratakeun sadayana sakola nu aya di Indonesia. Tapi berarti kan eta teh Indonesia teh kudu ngaluarkeun duit kanggo sakola-sakola nu aya di Indonesia. Tapi pan ekonomi Indonesia teh keur turunnya, keur loba utang. Nih, utangna ge sekitar 5 triliun. Nah, apa pamadegan Anda naon pamadegan Anda ngeunaan masalah ieu ngeunaan Indonesia teh boga hutang tapi tapi kudu ngaluarkeun duit kanggo sakola-sakola. Nah, hatur nuhun. Anjeun ulah poho Indonesia teh boga investor. Nah, naon gunana investor teh? Gunana supados Indonesia boga modal. Jang Indonesia supaya boga kesempatan kedua mengembangkan pendidikannya lebih alus daripada sebelum-sebelumnya. Saareng naon pamarentah kan fungsinya teh melayani masyarakat. Naon hartina teh berarti pamarentah kudunya ngelakuin naon wae supados rakyat teh hidupnya tentram jeung kehidupan sosial sareng pendidikanna teh alus. Hatur nuhun. Abdi hoyong nanya, mun teu aya zonasi. Nah, kalau gitu masih ada dong sebutan-sebutan sekolah favorit kayak gitu di Indonesia. Bagaimana pendapat Aranjen? Dia numutkeun bahwa bakal aya sekolah favorit. Nah, eta teh alus pisan sabab siswana teh bakal bersaing kanggo ngadepkeun sekolah anu dipika hoyongna. Nah, janten murid-murid anu rumahna caga sekolah henteu malas-malasan jeung murid-murid anu rumahna jauh ti sekolah henteu dibebankeun. Nah, persaingan oge penting pisan kana engke lamun si siswana hayang kerja. Hatur nuhun. Abdi rek nambahkeun, ieu teh ngeunaan sekolah favorit pan. Ningali ayeuna mah universitas-universitas kan lobana teh ngambil muridnya tina sekolah favorit. Nah, itu teh ngaruh karena masa depan kan pasti sekolah favorit teh selalu aya karena universitas juga kan ngambil muridnya seperti sekolah favorit. Contoh nantinya siga SMA 3. Ya, oke. Mangga diinterupsi. Nah, kieu nya lamun urang tingali di contohna di luar negeri, kan di luar negeri teh tos ngagunakeun sistem zonasi ieu. Nah, jadi kan persaingan-persaingan gitu, oge sekolah-sekolah favorit. Tapi lamun urang tingali kan eta katingali di luar negeri teh leuwih maju ti Indonesia. Nah, menurut Anjeun kumaha? Teu bisa kitu atuh, da soalna sistem pendidikan di negara arurang nyata negara Indonesia teh tasarua jeung sistem pendidikan nu di negara sejen nyaeta negara maju nyaeta Amerika, Australia jeung sajabana. Nah, ku kitu oge da kurikulumna oge beda ti negara Indonesia arurang sorangan jeung negara maju jiga Amerika gitu. Jadi teu bisa disaruakeun gitu. Sakola nu luar negeri jeung sakola anu di arurang. Hatur nuhun. Ya, kuring bade naros. Jadi suatu waktos aya satu kecamatan anu boga loba kalurahan. Dina
kalurahan eta teh loba pisan pendudukna. Nah, tapi di satu zona di hiji zona eta teh cuma boga hiji sakola, hiji SMP. Berarti kan otomatis sadayana penduduk eta teh pasti asup milih daftar ka eta sakola. Karena cuma satu. Nah, tapi sakola eta teh cuma punya kuotana terbatas. Jadi sisa-sisa penduduk yang tidak sisa-sisa siswa yang tidak diterima di satu sekolah tersebut akan dikemanakan. Jika di zona 1 saja sudah tidak diterima, apalagi di zona 2, zona 3. Makasih. Hatur nuhun. Kan ayeuna aya sekolah swasta. Jadi lamun misalna nu budak eta teh bisa asup kana sekolah negeri anu gara-gara zonasi. Jadi si budak eta teh bisa we asup ka sekolah swasta. Interupsi. Mangga diinstruksi. Lamun kieu nya, di Indonesia teh teu sakabehanana teh punya perekonomian nu bagus. Aya we orang nu kaya mah aya, nu kaya makin kaya, nu miskin makin miskin kan di Indonesia teh. Nah, mun kitu kan orang nu miskin ya, kasar namanya miskin itu. Kan mungkin atuh bisa asup ka sekolah swasta nu biayanya teh mahal jeung ngabutuhkeun duit loba lah gitu kan. Nah, terus kalau misalnya aya anak nu imahna teh deket jeung sekolah nu dimau. Nah, tapi si anak ieu teh teu dapet jatah. Nah, gara-gara apa? Gara-gara zonasi, gara-gara aya zonasi. Nah, zonasi teh ngebantu si anak ini buat masuk ke sekolah yang dia mau. Nya eta masalah sorangan anu si budakna tuh mun budakna eta emang si budakna eta teh imahna deket jeung sakola nu dipika hayang, tapi mun aya zonasi nya heueuh si eta si budak eta diuntungkeun Jadi manis. tapi gara-gara aya zonasi ieu si budak ieu jadi males jeung teu aya usaha kanggo belajar jeung kanggo ngadaftar di sekolah nu dipika hayang. Maka dari eta abdi rasa zonasi teh teu adil bagi orang-orang yang memang mempunyai kepintaran atau kecerdasan yang nu tinggi jeung jarak anu dekat di sekolah. Jadi eta teu bisa disaruakeun jeung teu bisa disamakeun. Jeung oge karena ngarugikeun oge karena bimbel. Kunaon? Karena kusabab bimbel teh kan nganingkatkeun nilai-nilai siswa. Tapi siswa teh jadi males gitu. Yang dekat karena dia ngerasa deket karena sekolah, jadi ya pasti atau keterima di sekolah. Terus kalau misalnya yang jauh kayak udah putus harapan biar masuk karena sekolah eta impianna gitu. Abdi rek naros ya ngeunaan tentang orang tua teh pasti hoyong budak nanti asup karena sekolah nu alus, lantaran mun sekolah alus mah pasti pendidikan ge alus. Orang tua ge pasti embung lah tuh anakna masuk ke sekolah nu butut gitu kan. Aku mah paman dengan aranjeun. Nah, tapi kan di setiap sekolah teh kan aya guru-guruna. Nah, setiap guru teh boga tugasna tuh ngadidik barudak eta siswa-siswana supaya jadi leuwih baik. Nah, jadi orang tua teh kuduna teu kudu khawatir karena budakna mun asup soalna kan aya guru di situ. Tapi pan guru-guru teh beda-beda. Nah, kualitasna ge beda. Jadi aya nu guru sifatna paduli karena barudak teh aya nu oge nu teu paduli sama sekali. Tak, lamun gitu mah atuh kuduna pamarentah ngabere pelatihan ka guru semua guru di Indonesia meh aya pemerataan kualitasna. Ya tapi kan itu berarti pemerintah harus ngaluarkeun duit oge. Jadi ngutang deui. Punten abdi bade nanya ku soal masalah lain. Nah, kumaha tanggapan anjeun tentang nerangkan macet di sekolah-sekolah favorit. Nah, mun aya sekolah favorit, hartina kan barudak sekolah teh pada ngumpul di sekolah eta nya. Hartina jalan-jalan teh leuwih macet daripada sebelumnya. Sok kumaha cara ngatasinnya? Atuh nuhun. Kieu nya
aya atau teu ayana sistem zonasi teh teu ngaruh nanaon kana kemacetan. Tingali weh tahun 2017 jeung tahun 2018 sekarang ari jalan-jalan nu deket-deket sekolah mah tetep weh macet. Malah sistem zonasi ieu teh ngadorong keluarga untuk pindah sekolah, malah ieu teh ngapadatkeun kota-kota besar dan semakin memperparah kemacetan. Hatur nuhun. Apa perbedaannya? Abdi mau nambahkan jeung naros oge. Nah, kan zonasi ieu teh geus diayakeun geus aya 3 tahunnya. Nah, tos aya parubahan teu tina diayakeunna sistem zonasi ieu. Hatur nuhun. Ya, jadi zonasi ieu teh kan karek dibuatna ti tahun 2017. Tah, ayeuna nepi ka ayeuna nah eta teh karek 3 tahun. Nah, 3 tahun eta teh kan canaya perubahan nu signifikan. Nah, zonasi teh dibuatna keur arurang masa depan 5 tahun atau kana 10 tahun. Jadi perubahanna mungkin aya di masa depan. Abdi yang beri numutkan pamadegan abdi. Nah, sistem zonasi ieu teh tos aya 3 tahun di Indonesia kan loba pisan tindakan-tindakan kriminal kusabab ayeuna sistem zonasi. Contohnya teh aya KK palsu, SKTM palsu. Ya waktosna GCF. Ya. Sesi 2-na GCF nyaeta tim kedua tim ngabacakeun kesimpulan masing-masing. Melihat kesan dong. Abdi di kelompok ngawada tetap setuju dengan pamadegan arurangnya eta arurang teu setuju ngeunaan sistem zonasi nu aya di sekolah negeri. Lantaran sistem zonasi teh loba pisan karugianna jeung efek burukna. Selain eta sistem zonasi teh teu ngaruh teuing karena sistem pendidikan di Indonesia. Hatur nuhun. Nah, Abdi jeung kelompok Abdi juga tetap setuju ayana zonasi. Sabab lantaran zonasi teh bisa ngameratakan pendidikan, jeung bisa ngilangkan sebutan-sebutan sekolah favorit. Nanti sakitu aja. Hatur nuhun. Hatur nuhun tina kadua tim. Urang sadaya telah sampai di pangakhir acara debat. Nyaeta pemenang debat tim ngawada. Sekian debat zonasi sekolah di kelompok 5 jeung 6. Hampunten upami aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate urang salaku panonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kita